ngawagel abdi sareng rencangan di kelas 10 IPS 3. Di dieu abdi bade ngawawancara mengenai pendidikan di sekolah SD ieu. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Bapak saha? Nami mah Kusmayadi SPD. Ngajar di sekolahan mana? Kalau Bapak mah ngaulang di SD Tanjung Baru 03 di Kecamatan Cikarang Timur. Apa profesi janten guru memang merupakan cita-cita Bapak tidak? Kami jantan guru mah memang tos jantan cita-cita ti alit margi guru teh ngalupakeun hiji cita-cita nu mulia. Kunaon Bapak ngalungkeun saurang guru? Sabar ari guru mah ngalupakeun hiji profesi anu kaitung mulia. Sabar dina profesi eta bisa ngadidik jeung ngajar ka para siswa anu teu tiasa naon. Naon wae pelajaran anu Bapak ajarkeun di sekolah? Upami di sekolah mah da tergantung kana jurusanana. Ada jurusan SD mah nu diajarkeun teh sadayana ya. Dimulai bahasa, di matematika, jeung sajabana. Maga di SD mah jangan guru kelasan yang sanes guru mata pelajaran. Apa aya pengalaman anu kurang menyenangkeun kanggo Bapak salina janten guru? Upami ngajanten hiji profesi tangtu mah oge aya pengalaman anu kurang menyenangkeun. Salah sahina memang misalkan mun urang ngajarkeun ka siswa anu memang butuh waktu jeung butuh didikan anu leuwih. Artina macam-macam karakter siswa memang beda. Jadi anu bager, anu pinter, anu bandel, kita tah lamun anu kudu amplop anu bandel memang enang ada repot itu rada susah teh. Sate acan ngaulang di dieu Bapak kantos ngaulang sekolah sanes? Alhamdulillah di kawit ngaulang duki ka ayeuna teh masih tetep di dieu. Bagi memang kapungkur teh memang teu aya mutasi, jadi pasti angkat janten guru teh jadi dieu. Kumaha Bapak janten guru? Janten guru tos kurang langkung 15 tahun, 15 tahunan lah. Tos sabaraha lami Bapak janten guru ayeuna? Upami dietang-etang mah nya tadi kan 15 tahun masa kerja, upami salena mah hampir 20 tahunan. Kemudian mun dietang teh ngahonor kan ai guru mah aya ti honor, aya ti PNS, tah eta jenjang karir. Metode pengajaran naon anu anjeun dianggep? Metode ngajar mah ari ngajar mah seueur nya. Di model ngajar ceramah, ngajar ilmu sajabana, eta salah sahiji metode pembelajaran. Sebab metode pembelajaran mah dikaitkeun kana kaayaan kondisi jeung karakter siswa. Kumaha suasana kelas nalika ngajar? Ya alhamdulillah kumaha cara guruna bisa ngondisikeun kaayaan siswa. Ya upami guru tiasa ngondisikeun mah nya mungkin ya pasti ngajarna kana tentrem, kondusif. Tapi upami teu bisa ngondisikeun maka situasinya ya dari ribut lah gitu. Pengalaman naon wae nu tos ku Bapak alami selama ngajar di dieu teh? Upami pengalaman seueur paepeuna nya di guru mah nya tadi dicarioskeun. Aya senangna, aya dukana. Senangna mah bisa bergaul, bisa ngadidik siswa, bisa membahasa istilah mah mentransformasikeun ilmu ka siswa. Kami tersenang nya kitu, jadi eta siswa mandang ngaranna di suatu profesi maya wae kan. Kumaha cara Bapak ngadidik urang? Upami ngadidik mah nya aya dua istilah kan, aya ngadidik, aya ngajar.
ngadidik mah leuwih kana tata krama, sopan santun, gaya bicara, jadi kana perilaku. Hari ngajar mah teraskeun berilmu, diajar ngitung, ngajarkeun maca, eta ngajar. Ngajar jeung ngadidik beda. Dan wae pesen bapak ka murid. Nya pesan mah ka muridnya di awal kudu bisa nyaho kana cita-cita. Cita-cita kudu didasar di awal. Nah, di dasar di awal itu makana diajar teh kudu soson-soson, kudu sungguh-sungguh. Non sebab eta jadi motivasi ke siswa supaya siswa bisa diajar nu maksimal.